biar bisa sulit mentak ngaosna ieu make YouTube kan kayak bisi teu ngartos buka di bumi kayak kan buka Yayasan Al-Ittihad Official YouTube kajian modalna 80 jutaan meuli simkuring ge insyaallah alatna supaya bisa ngaos ke mana-mana jadi ngaosna teu capek simkuring di dieu ngabahas kieu kamari mah pan waktu teh can aya YouTube ngaos teh di dieu kieu ke di anu di Bulbaton kitu ke di anu kitu sabulan kitu ngaos teh supaya sepaham teu paham di dieu muka di ditu kitu kan ayeuna mah Kang tagih saya tuh YouTube simkuring khusus nah sekali bae ngaji teh lamun mun teu apal hayang malikan deui muka YouTube asal handphone Android bisa anu 100.000 mah mal bisa muka handphone mata kuliah handphone alus ulah nu omongkeun Kang buka abdi santri teu bisa ngaos jeung abdi Kang teh abdi ngaosna 38 sesasi isok rek kumaha ari waktu sabaraha 40 poe sabulan 30 poe geus leuwih 8 jadi teu bisa ngaos ka abdi tapi ku aya na YouTube kieu aya Facebook mah Pondok Pesantren Al-Ittihad na Facebook lagi nah ku aya na kieu mah santri bisa ngaji sapoe ka abdi 5 kali bisa istirahat sekolah istirahat atau bebas tina ngaos buka YouTube abdi bab hijab bab musyahadah pelet dibuka ngaji cici teu kudu hareupeun abdi wae ngaji engkeun kan era teknologi canggih ya ke pasaran di abdi streamingkeun di mana-mana orang Garut bisa ek muru pasaran jam 8 mau kawe di imah di dieu ke pengaosan abdi aya itu ngan ari boga bekal mah ini ka ditu ngan lamun teu boga teu naon sabab ari datang mah leuwih alus daripada tika jauhan ngan daripada henteu tah gitu dibuka YouTube tapi ari berkana malah akur jeung nu datang kan jeung nu pahareup-hareup beda pan ieu mah geus lain geus teu ta'alluq jeung abdi suarana YouTube geus di YouTube pas fotokopi lamun jalma jeung azimah tuluy di fotokopi dibagikeun bohong eueuh sisiat teh nu aya mah nu hiji we nu ditulis langsung ku guruna ngan daripada teu boga kitu nya Kang tapi insyaallah ieu mah aya barokahna geus diridokeun ku abdina aya berkahna maca muka YouTube ge teu kudu ke pesantren wae karunya anu teu boga ongkos leung urang Garut deukeut jam nepi cisok lamun urang Batam urang Kalimantan cisok anu ngajina Kang bingung kudu terbang ka dieu tumpak kapal teu ditu we teu naon itu aya kieu di Kalimantan muka YouTube pembuka YouTube di Batam di Sumatera di mana itu anu kitu Kang jadi ngabahasna teh diulang-ulang Pak Abdi